Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abong setengah salapan dan malam juga hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mantong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, kurang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, kurang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Sabab urang mah sadar bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener jeung salah pada mika boga mata geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, dewa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangambih pupuh lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nulegah linggih dina ieu katempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ngawangkong jeung tukang dagang, kunaon beuki jeung dagang, jawabanana hayang buntu. Mun ngobrol jeung tukang tani, kunaon beuki jeung tani, jawabanana hayang hasil. Tah kuring teu ngobrol jeung ibu, tah ieu teh juga teh pangajian, tah sabenerna ieu pangajian hayang naon? Cek bilir hayang ilmu da cek hati mah hayang lalajo urang. Tah matak ibu teh ulah wakan nuduh anu jauh, ulah wakan nyawang anu anggang geuning bohong teh urang kene. Mana bukti bohong eta bilir jeung hate teh akurat. Matak jalma nu alus teh jalma anu saragam, lain saragam bajuna, lain saragam kopiahna, tah saragam dina awakna antara omongan jeung prilakuna. Ulah aya kabar teu ngomongkeun alus, aya sorangan hatena rujan. Habis rada unggul. Mata hakikat mengaran hirup muncul ibu urang teh kadatang ke pengajian teh deuk neangan ilmu, nah memang na di dieu ustad gitu. Di dieu ustad loba kiai nakar tah deuk neangan ilmu mah teh nu deukeut we teu kudu kanu jauh. Nah mun dijieun nu deukeut geunah, nu deukeut mah teu kudu mayar. Pan anu jauh mah kudu ngongkosan. Atuh kumaha cek ustad lamun di ulam tuluy teh di ongkosan, akhir aku teuing. Ngan tanyana awak sorangan. Lamun cek ibu hayang boga ilmu, tah eta teh hayang. Ai hayang teh teu mungkin Allah nitipkeun ka jelema nu teu sanggup. Jadi tanya heula awak urang sanggup teu ku Allah lamun dititipan ilmu. Sabab loba jalma nu harayang boga ilmu, akhirna geus boga ilmu tapi naha sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Dan ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tada kanyataan mah baroga ilmu da hirup mah poe-poe aya. Kabeh gadara hafal bab tahajud. Tapi da ditaong tina kijep kieu kijep beuki hees. Kabeh ge hafal ilmu infak jeung sedekah. Tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge apal ibu kasalaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik mah satengah deuk nakan. Tah berarti urang teh lain teu boga ilmu, tapi teu apal cara migawe ilmu. Urang lain teu boga agama urang teh agama Islam, tapi naha teu bet pasea, tapi naha geuleuh wae, tapi naha leucit wae, tapi naha ngewa ka sasama, tapi naha jeung dulur teu akur, tapi naha jeung tatangga ngadon pasea. Naha Islam nu ngajarkeun lain agama Islam, tapi urang teu mampu ngoreh aya naon dina Islam sabenerna sehingga tatangga urang teu aman ku bibir urang. Lebok kayak. Naon bedana atuh lamun kitu aya paribasa bahasa Sunda monyet ngulung kalapa.
Apaleun monyet kana kalapa, apaleun aya caian, apaleun aya kalapaan, apaleun. Tapi nah monyet teu ka detik ayeuna teu pernah nginum cai kalapa, teu bisa mesek. Tak urang ge apal kana agama ngan lamun teu bisa mesek, akhir teh heuh kitu. Mata datangna ilmu teh keur mesek. Lain keur mesek hakikatna kasalahan batur ku ilmu teh, lain deuk mesek kagorengan batur, gerak mesek kagoreng katutan diri sorangan. Mata aya awak ibu teh seperti imah, mun di imah bala da teu genah, mun di imah belebuk gerak empel, lamun di imah bala beresihan, ngarah naon eta imah ngarah bersih, ngarah betah teh cicingan. Manusia hayang genah, hayang betah, hayang nyaman, hayang tenang, da enteng atuh beresihan eta hate tina sirik, tina bidik, tina jahil, tina kaniaya, tina istren, tina panastren, tina dudupak, tina rurumpak. Komo bedituna panas baranan, mun sapanjang penyakit eta aya keneh teu ngarep-ngarep tenang eusi hate. Batur nyeun gedong jeung nyeri bulu. Batur meuli motor pan juga tuh kangen. Batur meuli sawah pan mun taber, atuh batur nyeun imah da modar ibu. Kunaon eta hate nepi ka teu nyaman kitu, bongan ngukut panyakit kokotor nu aya dina dirina, maka tugas ilmu teh oncoran dina hatena. Tah mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tong lalajo ceramahna. Da babari teuing ceramah. Tah lalajoan mah perilaku dina hirupna. Resep nulung kana butuh, resep nalang kana susah, ngukut panyakit ijin, rujit, cuak jeung ngewa. Sanajan si eta tara ceramah, tapi sifatna tara ngewa ka sasama, tara geuleuh ka sasama, tara rujit, tara cuak, tara ngahina, tara ngaledek, ilmu geus nawujud dina kapribadianana. Mata kurang teuing, da teu ngarti lamun aya jelema baroga ilmu tapi ngewa keneh ka batur, geuning ilmu teu batak karobah eusi hatena, boro-boro ngarobah batur atuh. Bener. Tuh. Karakeun aya ceramah teh. Hakikat ilmu teh eta ibu. Mata nu ngaran ilmu teh ngawujud dina dirina, ngajirim dina jinisna. Ngajirim dina jenis urang teh. Mata ilmu teh kudu ngajinis dina diri. Mun panon teu bisa lalajo kagorengan batur, mun ceuli terus ngadenge kasalahan batur, mun ngalengkah tanah kana salah, mun hate teu boleh nyacas bodas. Sanajan si eta teu apal Quran tapi hirupna kitu, sebenarnya si eta nu boga Quran sebenarnya. Lekoh maca Qur'ana ngan lekoh ngaledek baturna, Qur'an anu dibaca teu matak ngarobah kalakuan pribadina. Kumaha jeung Nabi, innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Hakikat mutiara tina segala ibadah adalah akhlak. Hardos. Ayeuna ibu di jilbab, di jilbab, di gamis, bawa kana akhlak. Mata kuring can wani nyebutkeun ibu-ibu nu saleh. Acan wani, Pak. Pedah ibu di jilbab, pedah ibu di gamis, jung soleh, nu apal masalah ki ibu. Matak meuli ka cek batur, ibu geulis, da batur mah nu beungeut nah. Da salaki mah lebih apal, budugna ge 70 nyaho. Matak nalika urang disebut alus, ulah baka ujug sombong disebut alus ku batur. Sebenarnya batur nyebut alus ka urang teh, batur teu apal gorengna urang. Mun urang disebut jujur, lain urang nu jujur, batur teu apal bohongna urang. Kumaha we ibu anyar pangantenan, alhamdulillah cara ge abdi mah jujur biak ti karep. Pan ayeuna mah karasa gede wadul lagi angernya. Matak manusia teu cicing dina hiji darajat, pasti kena kurobah. Maka ilmu datang lain ngarobah tiung, lain ngarobah baju, tapi ilmu tak robah isi hate sangkan bau kana panyakit itu sebenarnya. Ai karek robah tuang tiung mah babari teuing atuh. Poe Senin warna bodas bisa kan nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo-hejo kabeh rebo beureum-beureum, kabeh kemis ungu-ungu, kabeh ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangan kana hulu haban dimeulian baju. Da sabenerna ilmu lain ngarobah baju, da ilmu mah ngarobah eusi hate. Nu teu akur jeung dulur geura alakur, nu sok pasea jeung tetangga jadi tara, nu sok gosip wae jadi jempe. Tak kitu ilmu teh darenge eta. Heuh atuh da. Anu goreng kasalaki wayahna balik ti dieu kudu sadar gewatangkeun aya. Tangke teh pan salaki teh bakal nanya kunaon mama uing ngaos jadi lebat. Oh tobat. Robah teh sia sapoe meureun. Nu di Arab ilmu teh jadi cahaya tempatna hate tah matak nu kudu robah ku ilmu adalah hate. Disebut teh qalbun salimun. Dari jelema mah gumantung hate halus, ucapan halus, perilaku ge bakal halus. Hatena halus, ngomongna halus, perilaku ge bakal halus. Hatena goreng, ngomongna goreng, perilaku ge bakal goreng.
sok nyingeurepan jelema nu kotor hate ibu gede milik kok karek boga kongkorong dijeding situ mah malah di Sunda tujuh meuli pan situ mah ngan pedah nu ibu bisa dijual nu situ henteu nah kongkorong lah jadah ladang caodek kunaon eta nguput penyakit hate narek aman rek nyaman hirup jeung penyakit hate moal mata lamun bener ibu hayang tenang dina hirup kumaha we imah bersihan kokotor nu aya dina imah mun ibu hayang tenang hirup bersihan kokotor nu aya dina hate latihan masa kieu we nalika batur nyieun salah tong loba hayang ngomongkeun kasalahan batur sakitu latihan mun geus apa tatangga salingkuh panggih di pasar jempe euy jempe peletuk aya tetangga salingkuh kapanggih di pasar keur pakaleng-kaleng jeung awewe sejen da ibu apa rasiko mun dibeja-beja kumaha mun nepi ka pamajikanana bangkrut rumah tanggana rarang talak untung ngancurkeun rumah tangga batur ku jempe justru jempling ibu ulah depan maneh keur pangaosan jeung nu gigireun apal maneh nu dihareup nu make kopiah hideung cek nu gigireun teh naon gitu jika nu heueuh pangaosan aing kamari nyaho naon begeh jempe kuduna ibu tuh sadar jelema nu diajak ngawangkong ku ibu hiji waktu boga masalah jeung ibu si eta nu bakal jadi panyakit nepikeun ka ditu euy tong deukeut teuing jeung jelema si eta nah salaki maneh dibongkar rahasiana nyebutkeun beger di pasar amokeun itu ngontrol ka salakina ragrag talak naon untung keur ibu eueuh untungna ngaku goreng batur teh eueuh teu jadi duit-duit acan mata latihan mah kitu we nalika urang apal ka goreng patutan batur diajar jempe tina kasalahan batur ayeuna komo datang media kagorengan teh babar nyebari tuh mata ilmu teh sakitu we heula ilmu malatihan teh kudu luhur-luhur teuing mata ilmu dibawa karena robahna eusi hate Quran katalar hadis kaaji ribuan kitab kabaca tanya hate mun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur jua ka batur kitab naon anu kudu ngewa ka sasama anu nerangkeun eta ayat nu mana kudu ijin ka batur ayat nu mana kudu ngarendahkeun batur ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna sedengkeun bismillahirrahmanirrahim kali nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih artina manusia mah kudu mibanda sifat welas asih lain pada rumah sakit Al-Ihsan jadi welas asih kan kita negara ring kesuntik da welas asih batak si ilmu teh kudu ngarobah eusi hate deung aya jelema mah gumantung hate jelema beungar jadi bager da hatena alus jelema beungar sombong hatena goreng jelema beungar sombong hatena goreng ke kongkorong papanjang-panjang leumpang dongko gek diuk beja-beja ka tetangga ieu teh 40 gram kumaha cek tetangga kumaha sia geulang teh dieu nepi ka dieu buat parampang sasalamat teh kunci robot heuras cenah mun ngagupayan ka hareup teh hayu ieu mama dipayun geus we harta dipake alat kasombongan tandana hate nu kotor lamun harta cicing di jelema nu alus hate yatim katulung miskin kabantu jompo dipangomiankeun imahna nah harta cicing di jelema nu alus hate mata jelema mah teu kudu hayang dipuji batur teu kudu hayang ditilai batur lakukeun perkara anu cek ibu alus cek Allah alus cek agama alus akhirat menang kahalusan dari ibu pangeran ibu saha bisi poho ditanya pan kete di akhirat teh ditanya man robuka saha pangeran anjeun tah jawab ti ayeuna saha Allah ngabohong osok pedit osok ngawadul osok sombong osok tuh Allah nu mana nu tah eta geuning urang teh nyebut Allah tiba heula teu apa parentahna teu apal cegahanana mata anu dicare ke Gusti Allah dilakukeun dina bibir ngomong Allah tapi kanyataan urang teu wawuh gini tah geunah nepi ka kararumplit bohong masuk si itu menyebutkan henteu ge teu ngaku teh ngaranna bohong masuk sombong masuk pedit masuk meni kumplit eueuh sakedik jeung aya bohong sakedik tong sok ngabela diri mah
reka panggih atuh sistem pengajian jeung ngabaheung sakedik eta teh panggedena teh sebenarnya. Ibarat jelema nyebut ikhlas tapi disebutkeun ikhlas di dieu mah. Ngaran ikhlas mah tong disebut atuh. Aya nu sok bohong saha? Abu Jahal. Nu pedit saha? Korun. Nu sombong saha? Firaun. Aya pangaran ibu saha? Nah, deuk balik kasih Korun. Geuning urang nyebut Allah teh wangu. Mata agama datang, Quran datang, hadis datang, ilmu datang, sakan manusia wabuh ka Allahna sehingga dikoreh dina ayat innallaha ma'ana. Jelema nu wabuh jeung Allah salawasna babarengan jeung Gusti Allah. Jelema salat jeung Allah, jelema zakat jeung Allah, ibadah haji jeung Allah, ka masjid ge jeung Allah, da loba jelema init ka masjid lain jeung Allah, jeung naon jeung riya, ti mana mah masjid atuh tuh. Geuning lain jeung Allah eta jeung ujug. Tah hartosnya. Tah ieu pengajian jeung Allah teu percaya. Isu ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh jamna kudu jam sakieu. Nu ustadna ustad nu deukeut. Mungkin teu jamaah loba jiga ayeuna. Tuh geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah atuh. Jeung naon penasaran we hayang tepung jeung bebongok anu dina TikTok. Tanya we kuring eta kitu bebongok maneh nu ceramah nah jeung Allah ulah war percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar sapera-pera kacang datang mah. Tuh sudah. Hari mun nepi ka eueuh-eueuh hate aduh. Mending barali ka itu kotor hate. Cing sakali deui mun kuring diulem tong dibayar datang mah. Ku taruas hatena. Tah jawab atuh naon tadi ayatna innallaha ma'ana jelema nu wawuh ka Allah mah hirupna babarengan jeung Gusti Allah ceramahna kudu jeung Allah tong ngarep-ngarep pamere duit. Motak datang kuring ka dieu demi Allah teu ngarep-ngarep duit teu. Beh teu percayaeun deui. Aing mah beungeut pembohong beureun ieu. Kuring datang ka dieu lain deuk neangan duit, lain deuk neangan akhirat. Sabab cekolot baheula ge lamun jelema neangan akhirat dunya datang, mun neangan dunya akhirat pegat dunya can tatu datang. Matak bangunan da kuring deuk neangan akhirat, tempo engke bubar ceramah amplop datang, dus datang, dunya mah nuturkeun sorangan. Ngan lamun nu hajat teu ngamplopan jeung teu mere dus, tah berarti dunya teu nyamperkeun, sabalikna nu hajat kurang persiapan. Aduh. Gelap. Lamun judul innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah wayahna ari Allah saberiji qul huwallahu ahad hiji. Lamun ibu teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha sedengkeun Allah ngan hiji-hijina berarti urang teh hamba Allah. Ari ngaran hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti lamun ngahambakeun diri ka Gusti Allah deuk niron sifat saha lamun lain deuk niron sifat Allah. Gerateangan Asmaul Husna aya teh sifat Allah nu goreng daeul. Nah ari manusia garoreng wae. Allah boga sifat ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rabbi, ya Mu'id, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam. Eungap euy. Tong perhatian deui. Perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba salakina tarak salakina eta ka ustaz telepon maneh ka ajengan kudu mah ka salaki kitu betah. Ieu mah ku salaki geus hoake mah boro copot cai kokon ku sorangan lain heuh we persib gitu. Kedah ka ustaz urukan urang rek bisa diperhatikan. Nah, nu perhatikan geus karot kieu. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Maha Asih wajar meureun ari Allah boga sifat maha memilik anjeunna aya makhluk mukhalafatul hawadisi Allah mah beda jeung makhlukna tinggal nuturkeun Allah boga maha urang mah teu boga maha jadi Maha Welas Maha Asih nu anjeunna tak urang mah kudu boga sifat welas jeung dahar pikir heula deuk dahar teh ulah maka jang digayem mah. Bismillahirrahmanirrahim. Teng sirah teh bawa yatim teu dahar, bawa miskin teu boga beas, bawa jompo teu bisa nyangu. Tuh, matak memeh dahar teh ngabring heula. Teuneun sacomot. 3 kali barang dahar 3 comot, hayang kana beaskeun 3 senok. Lamun saminggu pan sacangkir,
sa RW mere sacangkir kabeh jigana saminggu menang 2 karung mah tina saminggu eta aya yatim pek bere aya miskin pek bantu aya jompo pek tulungan kaciri Islam alus lain ieu mah egois barang hakan teh sorangan benernya ada bohongan orang can bisa musek Islam nu sabenerna Allah boga sifat Al-Ghaffar teh maha pangampura tuturkeun Allah boga sifat maha pangampura maka orang kudu boga sifat asal hampura kasaha kanu geuleuh kanu ngewa kanu rujit kanu ijideun kan bae boro-boro mah datang ka imah dina henteu ge urang geus bebas kasih eta ta eta Al-Ghaffar tilu eusina teh gara sok Al-Ghaffar teh gara seuri kanu baeud gara mere kanu pedit gara nanya kanu tara bisa mah seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara inget-inget bisa salaki keur baeud balik teh dieu barakata ibu suseuria tadi pun salaki haha kitu akang baeud insyaallah didagor termos maksud kuring seuri kanu baeud kajahatan batur tong dibales ku kajahatan mun bisa kajahatan geura bales ku kahadean mere kanu pedit mata mun bisa mah hajat teh tong dituliskeun ieu mah hajat teh dituliskeun geudinya mimin 15 aduh lilis 50 cek salakina teh mah mimin hajat geura mere ka ditu 50 nah da jumlah hoak 50 kela kumpulna catetan dibuka dina catatan ternyata mimin 15 kuat asa menang awewe babengok maneh lamun digugur rugi sia 15 35 gitu nepi ka asa karugian batur pedit nah dilawan ku pedit mun bisa mah batur pedit lawan ku bageut nanya kan utara bisa eta tetangga utara nanya ka ibu geus baeud 2 tahun balik ti dieu gedor iman truk assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon dieu aing geus ceramah jeung nana gerhana Al-Ghaffar nu katilu teh kudu nanya ka nu tara bengok maneh 2 tahun tara nanya ka ibu naon ari sia ibuna hapus nu gelo maksudna tara nanya ka nu sok nanya teh urang kudu asa kampura kajahatan batur tong dibales ku kajahatan diajar mah hiji we dihina batur tong ngalawan sakitu geus marok teuing ku cicing dina Islam begung awak teh batin kumaha we bapak pan bapak terang ngalawan pemajikannya ada keung karena teh Al-Ghaffar bapak teh Allah maha pangampura berarti bapak mah asa kampura mata ngaran lalaki mah pamikiranna panjang lain teu sanggupeun ngahoak ibu lain teu sanggupeun ngepret ibu lain teu sanggupeun ngaragrageun talak lamun agama nu meunang ngaragrag talak adalah ibu-ibu urang mah yakin rumah tangga 2 jam geus jadi duda teh bapak kusabab agama mikeun ragrag talak aya di lalaki kunaon eta panjang lalakon lalaki ka rumah tangga ngan begang awakna nah ngabatin ku ieu da makhluk nu aneh-aneh sadunya mah ieu salaki usaha menang 3 juta pikeun ka pamajikan kabeh isuk-isuk bapak butuh mah keur bensin 20 da eta juk jedintah gantian kitu ari ibu dara lama pada teh duit salaki atuh penting dibikeun nah minta 20 nyebut gantian ngan kusabab ibu diangkat derajat ku Allah taala umaha inung ari inung teh awewe berarti awewe kakara abuka kakara bapak ibu bapak teh lalaki mata derajat ibu-ibu mah leuwih mulia batan lalaki asli mata moal meunang ngalawan makhluk ieu mata nya ge ieu grup hadro anger datang ka imam dihoak saeutik itu murungkut riut ulah dikieu iwal ieu teu keung ku pamajikan naha can boga inung akara bapak mata lalaki teh kudu pinter dina ilmu utamana lalaki nu kudu pinter ilmu teh naha apa deuk ngaluruskeun nu bararengkok saha nu sok bengkokna ieu mata lalaki lamun pinter dina ilmu leuleus jejer liat tali leuleus jejer liat tali baeud pamajikan da moal diamuh ku jelema nu boga ilmu moal ieu mah gedung ditanya kunaon maneh baeud jawabanna teh usia kalapa sehat tapi
tapi ku ilmu jelema lalaki nu boga ilmu tong nanya pamajikan nu keur baeud tanyana awak sorangan aya naon awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing koreh beasna geuning geus kosong ongkorong di ieu can digantian duit lepet di jero ukur gegeletekan 10.000 sedengkeun beas deungeunna teu aya rada meujeuh ibu baeud bapak jadi sadar oh baeud pamajikan teh karena aing nu kurang tanggung jawab ge diuk gigireun mah hampura bapak mamah buat baeud jemedar-jemedur teh lantaran bapak kurang tanggung jawab lain teu hayang nikahnya akan memahan lieur deungeun ragak taya ekonomi geragak aya ieu teh duit 2 juta asongkeun kana keur baeud yakin dibere duit langsung nangkep lain tadi pas ya moal ku ilmu itu teh matak lalaki Pak utamana baroga ilmu sing sumpah bisa percaya sebab lalaki mah arijalu qawamuna ala nisa salaki adalah pemimpin nu dipimpin adalah awewe ieu kudu nurut dititah ku lalaki kudu patuh kajian keur tuluh teh mah ka mana ka kamar akan tuluhnya bade naon pangyukeun kopi tah keur tuluh nu soleh langsung buringas mangga bapak mangga ngomongkeun nu soleh lain ngomongkeun ece ieu mah nyaritakeun istri soleh keur tuluh dititah kadang-kadang buringas mah ka mana ka kamar tuluhnya bade kulum sumuhun kumaha ceuk salaki punten we tukang damelkeun si kopi da langsung buringas nah apaleun surga di balik perintah suami denge apalan surga itu dibalik perintah suami idza amartaha atau akka di mana dititah wajib patuh nya nu soleh lain ieu da ieu masa balikna maka mana nya sare we yakin meuli baca we kana TV bari Persib lagi nol gitu nyarek naon paneukeun kopi kokot ku sorangan di HS leos ka kamar kusak bari amok ongkos sare tapi dadana hurung si horeng lalajo TikTok aduh sabab hayang boga budak nu soleh teh urang heula nu kudu cicing dina kasolehan ari hayang boga budak soleh ieu na harung gampung geus sarupateun pasea we jiga rek nyakar ka salaki mah budak lagi kitu Matak ibu lamun ngadidik budak ulah sok sengor ulah sok pepolotot hudang geura subuh kos muning molor wae ulah teh hiji waktu ibu kena ku capek jam genep can hudang-hudang kumaha ceuk budak hudang kos dikang muning deui sabab nu ngaran anak eueuh deui tironeun iwati indungna anak eueuh deui tironeun iwati bapana mata mun bisa ngadidik teh leuleus jejer lihat tali ulah ku bahasa nu harung gampung di atas harupateun bisi nurutan proses budak teh 8 bulan ibu sebulan herang 2 bulan kumidang 3 bulan kumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sang koceak sang kudubra ripuh ngandung teh wah ripuh bapak nangkuban suksin bitu yang ngigir suksin bahe nang karak sidikan eumah borosot budak kalam punya guyang getih ambir-ambiran raga papisajeun nyawa maot pingareunana tapi ibu ridho awak ibu diruksak ku anak pelanung 8 bulan poho kana banyak peletik diangkat gagaro borosot budak kan bari jil sing kayo teu bisa ngalahirkeun di imah bawa ka bidan bawa ka welas asih dokter nyeun solusi nyeklat gunting eta dokter digunting ibu kerak tuh nalika nyebutkeun kerak tetempo ibu-ibu kan sing paruringis kitu nah ari bapak-bapak kerak kieu we datang ngalaman di kieu nya geus digunting budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun ditanya oyong gaduh turunan deui kantenan asupkeun alat pensteril kandungan nyeri ibu seueul lagi beak tikarat ngajaran jelak sagede kieu tah kesang teh lu atlet kesang ngoprot nyawa ambil ditanun ka pangeran ridho we di bulan hampir ku dokter matak asa kacida lalaki pemajikan keur ngiramang begerkeun urang mah asa tega-tega teuing gitu matak lalaki teh mun bisa masing satia ieu ana aja kan teu percaya ka urang teh ngeus budak keluar dokter nyopot deui bola jeung jarum diasupkeun eta bola kana jarum dikaput aya 2 proses digunting jeung dikaput double nyerina
bapak ngalaman tuh digunting tuh di kampus hari taknya mau tuh ditonyok dokter lagi ku bapak. Tapi ibu mah ridho, wani, leudeng, sabodo, dek dirusak oge. Nu penting anak salam. Digunting, melaan anak. Dikaput, ala melaan bapak. Kata kede mah mun geus ngalahirkeun antep tong dikaputkeun atuh. Aya nyaho. Gening eta rahasia Allah nghargaan ibu umaha inung kakara bapak teh eta gening rahasiana indung leuwih capek katan bapak. Mata Umar bin Khattab setan sieun ku Umar bin Khattab datang Umar ka imahna digamreng ku pamajikanana ditanya ku tatangana wahai Umar setan ku anjeun sieun tapi anjeunna teu ngalawan ka pamajikan sakitu ganeng kitu kumaha Umar gawena lebih capek batan kuring nyeusuh bagian manehna ngumah wadah bagian manehna ngepel bagian manehanana budak tengah peuting nyaring bagian manehanana sagala rupa teh bengek teu ku hanteu awewe leuwih hese batan lalaki. Umar teh setan sieun tapi ku pamajikan kieu ya Bu ngumah wadah ibu nyeusuh ibu miara budak ibu ngepel gara sok kecakan ku bapak tugas ibu wah nyeri cangkeng leres lebih asa dipangmenangkeun nya barahan beuring ngareret ka salakina denge sendenge tah sok ayeuna daya ge pan bukti ieu bapak-bapak nu dipayun geus ngarikah nya ieu nah jiga bujangan sugan ngagemol budak kitu ngalahun budak acuh we coba ieu budak dicekelan kadang-kadang budak digegeban tuh ibu-ibu orok coba ieu aduh ni raos asa bujang we budak nyamperkeun ka indung ka dieu jang budak nyamperkeun bapak ka ditu aya bedanya ibu nuang cau budak hayang mama hayang cau dilaan deui tina bahamna kok jang keur maneh coba bapak keur ngadar cau budak ngagoa menta sih makan hajat riweuh teh mata nu ngarti karena urusan anak adalah indungna naon sababna budak perjuanganana 8 bulan di jero kandungan gobrak ke alam dunia guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingareunana tah hampura Pak didinya lalakon indung kanu ngaran anakna bejadna anak gorengna anak teu eceurna anak indung nu panggeulana bebela anu jadi anak bener Bu matak nu leuwih ngarti ka anak mah indung budak jam 12 penting cicing wae di kamar teu kaluar-luar da peka atuh indung aya naon ieu budak ngahulang wae batur mah gairah seuseurean ieu mah ngahulang apaan ieu ge kaciri anu ngahulang eta teh boga kene Bang Emok teh kunaon ieu budak kulang jentul indung mah datang ka kamarna ge diuk di gireunana ragama nyai kunaon maneh jiga nu loba pamikiran boga beban anu gede sok omongkeun ka mah gara balaka kitu pan indung beletuh budak teh jujur mah saprak abdi penak jeung nana gerhana abdi teh katari ka pati-pati ka bendak asmara gama lamun cek orang Korea abdi teh keur sarangeok lamun cek urang Indonesia abdi keur jatuh cinta lamun cek urang Sunda abdi keur neuneun ka deudeuh nu melakanyaan kasaha nyai ka Ustad Nana kumaha cek ibu keun urang penta nomor HP-na ditelepon ku emak sugan we daekeun ka maneh lamun ieu sejarah nyata geus kawin meureun indung nepi ka kitu-kitu nah eta nu ngaran indung sabab guyang getihna ibu nu capek nu lungse nu ripuh nu tunduk ibu keur barang tuang budak ngagoa mama hoyong ka jaman dianteur heula eureun barang daharna coba cek bapak ais ya jorok cek bapak teh indung mah tara pernah nyebut jorok ka anak dijingjing eta aya keneh sangu jeung deungeuna asin ongkoh diantep heula dibulian heula leos budak diuruskeun heula di cai bubar teh nya kadawok deui we kageuleuh nya eta itu coba bapak sanggup teh cek urang oge matak paingan budak rata-rata ngarti teh ka itu da awakna ngahiji jeung indung da bapak mah bener usul tah asalna budak mah teh dieu mata aya usul jeung asal usul bapak asalna ieu
hayang atuh boga budak soleh kan tenan tah oleh agama bere ngaran anu hade sabab ngaran teh bagian tina kahayang nyata hayang boga budak teh soleh tong kagok soleh huding nih beras gesidi soleh tah ngaranna soleh atuh sia teh pandai kalau belum bere ngaran teh nonton kejadian mun Senin neni mun Salasa asa lamun Rebo abo mun Kamis iis lamun Jumaah boga budak dua ngajuruna asar rebo jeung Jumaah asar rebo da ieu nana gerhana gitu warisan ti kolot teh dirobah ngaran bae we ngan asa kurang pantes gitu Pak Ustad nana gerhana asa kurang etis gitu Pak Ustad mah Abdul Gohar gitu Abdul Gopar Abdul Aziz nah rada gitu merek Ustad ieu mah nana gerhana asa ngegejrig gitu ayo mah tapi da baik atau dirobah kan baik jarang Ustaz Nana jeung Nana masa segala menang ulah saya cokot-cokotna mulai cokot teu menang ulah salengkah-lengkahna mulai lengkaheun ulah saya cabak-cabakna mulai cabakkeun ulah saya tempo-tempona mulai tempoeun ai pakades ieu sanamina Pak Asep alus ngaran Asep tapi lamun dibawa ka dinya ulah satempo-tempona mulai tempoeun Asep da teu geunah atuh bere ngaran-ngaran geran ai wedal teh wedal Jumaah kata cokolat baheula mun maneh wedal Jumaah sifatna cai mun meunangkeun jodoh kudu rebo tong ngacung nini da teu hayang nya ge nini rebo kacadunakeun aing kudu kawin jeung kolot lamun teh memaksakeun kawin jeung nini aduh mal peuting teh mencetan jeung abal semah itu penting-penting malah lain cerai geus lieur entah tong ngacung nini rebo teu hayang kajen deuk neangan Salasa kae mah kajen burger tapi budak ngora cekolot teh Jumaah mah kudu jeung rebo aya Jumaah teh cai aya rebo teh daun cenah ngarang naon ngarahnya kruk dina rumah tangga cing teh kumaha lamun usul halodo oh garing we kabeh lamun jodoh ditentukeun ku eta nu paling paur Salasa jeung Salasa terasa kararawin Salasa jeung Salasa pasea ngaduruk masjid komo Jumaah jeung Jumaah dihijikeun cai jeung cai lebah teu boga beas jebleh duanana atuh pae keun da eta mah hanya sebatas filosofi falsafah baca ngan hakikatna hayang boga budak nu saleh kudu nyekrup indung bapana lamun dina ngadidi mun indung nu galakna atuh bapa nu lemah lembut coba lamun duanana galak wah TBC budak teh rata-rata nu bijaksana mah lain indung ieu bapak nu bijaksana ieu mah balik sakola teh saragam teh teuneun heula sapatu teuneun heula tempatna kaos kaki buka heula leuwih ngadulang layangan teh maneh kumaha ceuk bapak tong kitu aduh ya asli itu wajar dan ngaran ibu-ibu mah kitu adatna babel jeung calemen nya tarimakeun bere ngaran anu hade deket-deket anak kales jeung ustad deketan kiai tepungan paus kai abdi gadung urang kali can boga ngaran cing bere ngaran nu hade atuh kiai mah pang kiai ngaran lagi bere ngaran teh araralus lain bere ngaran barudak ayeuna prengki iseun gede ngurak beras aduh eta si prengki ngurak euy prengki nuju ngurak mending ngerakeun ngaran prengki ngurak bere ngaran anu hade dumasar tina agama artinya tanda urang mah cenah ngaran agama teu penting ngarti atuh kumaha bere ngaran adeg Sunda we Tata bae da moal jauh ti dinya ngaran urang Sunda Tata Dedi Asep Ujang kitu we bere ngaran anu hade ngan anu nangtukeun budak nu saleh adalah pendidikan ti ilung, pendidikan ti bapak, pendidikan naon eta? Pendidikan agama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah teu bere kaalusan, ternyata kaalusan eta terjadi lamun ngerti paham dina agama. Tuh, pan paham dina agama ieu ilung, ieu bapak, ieu anak, tak kudu kumaha anak ka ilung jeung ka bapak. Poe ayeuna loba anak teu paham tugasna kanu jadi ilung, mata dititah ku ilung hese, dititah ku kabogoh babari dae. Sok we. Nyai ngubah wadah engke atuh mama boro-boro mah urusan batur urusan manehna nyai geura mandi engke
kata cek indung tah cenah dengekeun ka budakna urang amak kuring budak saha atuh kitu teh nyai mumah wadah engke mamah nyai hudang sakola kaberangan meuni si mamahnya bari baeud bari jamotrot tah baeudna harita jamotrotna harita maot ke indungna terkenang dosa ngabaeudan indungna terkenang dosa nyentak jeung nyamor kanu jadi indungna didinya ditutup ku dosa dengekeun cenah piet saha ibu simpit teh anak ibu buat jadi ngawiwiram anak si kecil begitu dengekeun piet mana piet teh mana oh eta oh geuning aya fitnah tuh ari maneh begitu ngomong ladang hoak ladang sesengor kanu jadi kolot nyeri hati kolot nyeri tapi nah kolot tarang ngalawan lain tengah lawan tah nyurucut cai panona mah ulah dikira ngan inget pak indung maot we inget urang pernah nyentak pernah nyengor pernah ngahwa didinya loba anak anu nyeri hate ini ka pajaratan ngaguguk di luhur pajaratan mah abdi hampura padahal mah deuk alus ka kolot mah ayeuna mumpang-mumpang geger air ulah hari geus eueuh segala dianteurkeun ka cai kopi dibikeun mah bapak nyangkakeun Aji Sarif angabakti ti anak kalau jadi indung ieu cai kopi pahit waduh kumaha mun malan gulaan nyai terbuat mata naon mun ayeuna kakolot teh tanya ka hayangna naon karesepna jamin ti ayeuna keun urang mah teu make baju nu alus asal kolot baju alus keun urang mah atuh imah ge teu pati alus asal kolot anu alus keun urang mah simut butut oge asal kolot anu alus naha utamakeun ka kolot heula lain urang heula dititah ku kolot rada hese nya budak ayeuna dititah ka bogo garcek cek kabogonan nanti ketemuan di makam ya jam 7 oke di makam ini cerita buat terkeungan ku juri jarian nah mah kitu kan eta da asup juri na kana jero beteungna aja matak darengekan ya berak mana budak eueuh nyauput mana berak na SMP SMA itu denge tuh korok wae ngalawan ka urang teh sabab budak nu soleh teh adalah budak nu surti ngarti kana jasa indung bapa ulah aya kabatur alus ka kolot goreng boga ka bogoh datang ka imah mamah atuh meuni era ka ditu ingkah astagfirullah eta maneh dijieuntir naon ieu deuk lalaki narima urang deuk lalaki deuk jadi geuleuh deuk lalaki mutuskeun lamun indung bapa urang sangsara balang sakursi teu boga bari kamar oge ku samping tuluy kabogo urang ju ingkah leuwih alus leuwih hade teu gablek kabogo kitu patut daripada leungit indung bapa harga diri derenge dia lah ini mah kolot nyaksian kaditu atuh mah era nepi ka era eta boga indung peda sangsara peda gunung ngahargaan tong kitu aneh nu ngangkat derajat anak teh adalah kecelakna cai mata kolot Pak Asep jadi kades lain hebat lain alus lain pinter naon atuh aya nyurucun cai panon indung tengah penting bebeja ka Gusti Allah Gusti angkat derajat pun anak nana gerhana bisa serupa kieu lain karena hebatna lain karena pinterna lain karena cerdasna lain bisa jadi indung bapak kuring lucu cai panon tengah penting Gusti angkat derajat pun anak mata wajar lamun berhasil anak diserenkeun ka indung bapak kalau di momen menit-menitan teh kitu jeung padoakeun nah cenah maneh teh karek balik ti Arjasari ieu teh ayeuna geus indit deui kabaros da kumaha cek teh patugas oh cenah ku bapak didoakeun sing hasil ya jika nak 80% mah bubar ti dia cawe-cawe mah mawa eta teh doa kolot sing hasil Hasim guring pan ka kolot teh sok inget teh geuning ibu mun ibu da seserahan nanti ke seserahan ka Cimaung geuning urang dieu marawa kantong
Bapak mah tara mawa kantong ngali kincing we mawa beuteung kosong we bapak ieu mah ibu-ibu mawa kantong aya abdi bawe cing ibu ka manaon nyana kantong jempeng. Nah ada dina parasmanan teh eta cau dibebaskeun kana kantong bolu alepkeun kana kantong sate ge dadetkeun kana kantong cing ibu tuang jeung capcay we. Nah cing teh mungkin segala dicanak kamu pun anak tuh anak teu milu nepi ka indung mah mikiran keneh beuteung anak aya teu anak wani lapar mikiran beuteung kolot hese iwal ieu ampura bapak hajat abdi mah moal tuang ingat ka kolot jadi deuk di bawah dahar di dieu mah can waktu can paling banter kuring dahar sate paling 2 siki kon di bawah mah 20 sabab anak nu alus adalah anak anu surti ngarti karena jasa indung papa meuli sate 20 eta kolot di dahar ngan 15 dibawa ka imah mikiran sahat mikiran anak untuk ini-initan nyai mana hayang dikirim naon ku emaknya kolot goyobor comro misro eta kolot teu buka duit teh meuli atuh goyobor comro jeung misro bikeun ka anak tah nyai goyobor comro jeung misro kumaha ceuk anak mama hoyong moal geus heueuh tiba heula ge nu kitu nyebut geus heueuh bari lapar keneh eta inget teh kuring teh dikenang eta carita eta teh mata wajar enak juga sedewasa kalau kuring 87 tahun cinta bah ayo bikin tunang tong cina mana tuh puting balik kalau mau kekeh macam hayang ngirim ke kolot sadi beren aku mau hajat sehingga rek cau wah cara cau tibaros mau tebarada tak punten nuletik mereka teh komo teu asa potong dibebas-bebas kana dus atuh dan silik hese meyeum sehingga arek ranginan nah acara naon cenah teh nyunatan budak oh cenah mawa we ranginan sehingga arek kolontong oh sing kumplit sehingga kumaha bolu bah karasep abah cenah bolu mah sehingga wajib isuk di dahar lagi jam 10 beurang jeung cai teh anu payet aduh mangkani eta wajib geus diomongkeun lamun eueuh aduh aing sok sieun dicarekan datang ka imah tulungan atuh nu hajat aya gitu rupanya angka kolot dari kudu balanya ka pasar mah geus nutup mending nu aya we dibebaskeun kana dus sabab aya konca nog hiji lauk hiji ingat-ingat ibu budak 3 eta lauk hiji dibagi 3 buntutna tengahna huluna hulu keur cikal tengah keur panengah buntut keur bungsu berarti ibu teu dahar ya tuh ridho betul lapar dahar jeung uyah dahar jeung hulu pedak melan anak sing loba deungeuna aya deungeun sangu dina piring ibu teu pernah wani nyokot lamun anak can nyokot bener teu kolot kitu mata balikeun anak nu alus teh nu mengenang masa lalu anu nalika indung memperlakukan kitu tak urang ge wayahna kudu memperlakukan kitu ka kolot sabab nu geus kolot masuk kembali deui ka budak urang baheula budak urang geura sok mandi di mandian ku ibunya kacai segala rupa ku ibu tah ayeuna hiji waktu kolot urang bakal kitu wanieun ka anak mamadian ibu nah jarang anu hiji budak 7 nu 7 kapiara ku anu hiji nah ibu budak 7 ngariung hayang miara kolot hiji teh jarang aya nu 7 teh ngadun ngariung emak mumpang-mumpung emak aya bapak aya warisan teh ayeuna bagikeun asa haram jadah eta budak lamun aya anak-anak anu ngariung minta warisan kolot kudu bari kolot keur aya sadar teu nyang sara kolot katungtungnakeun sawah belah kidul geus ku si cikal belah kaler geus ku nu panengah imah jeung nu tanah geus ku si bungsu kawin inung bapak aya keneh ngaran-ngaran geus kolot loba bekser loba boson loba batu kaganggu we pamajikan cing atuh pamuni gandeng eta inung maneh tah dilema ke lalaki ka dieu indung ka dieu pamajikan bener mata pun bisa barisan teh tong wara dibagikeun anu mah ku anak gara hasilna pikeun ka kolot ngarah senang ka kolotna jiga nu kasinira saeutik da mal aya nu beunghar ku warisan moal sila kumaha ge sok bandungan geuning eta kolot mikeun teh ku kapaksa sieun anak silih kadek mata keunean teh sarireun anak anjeunna da harta anjeunna kitu leuy lamun dipentak sarua jeung urang nu maksa mata budak nu soleh ulah pernah ngaganggu harta kolot
Blus rumah tangga. Jam 7 datang sorangan pamajikan anak indung nama dalam sumukakeun tulak pantok nyai anak king kunaon maneh balik tanpa jeung salaki mama abdi teh pasea jeung ngaran salaki nyuu dina lahunan salaki diusapan kudu ngaran indung kumaha ceuk indung nyai anak yang bisi salah di maneh bisi maneh kurang bener isuk mah deuk nepungan nu jadi minantu deuk minta hampura atas nama diri maneh loba indung nyuu kanu jadi minantuna ragrag darajatna melaan anak sieun aut-autan rumah tangga. Wah indung, tak ibu datang kata tangan. Nah euy maneh balik teh jeung salaki. Bener euy geus euy indung mah tempat curhat. Heuh balik ka dieu atuh ka dieu. Heuh kunaon eta salaki mah pokona mah ambil deuk karagengal pas ya urang teh rongkah kumaha ceuk tetangga. Geus tong jadi pikiran ustadna ge nungguan maneh. Ngarang teh hoream teuing. Nya ngomong ka batur mah lain solusi, ngomong ka indung mah jadi solusi. Kunaon nyai balik boga hutang mama hutang naon sabaraha MBK mama poe Senin kudu setor sabaraha deui cicing anu seuri cirina boga teh jempe boga seuri atuh kieu we api-api boga ge boga hutang mama kana MBK sabaraha deui 1 juta deui wirang maneh wirang tujual anak domba bayarku kolot mah jadi solusi ke anak tapi anak cankan itu jadi solusi ke jadi kolot bener ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teh mere kunaon teu boga ayeuna ibu geus kolot bere duit kolot jug bere ibu ceurik namun ke jeung ceurik kolot na geus eueuh rup padu merap keluar katurban tanah beureum ngoceak matan jagat nyajerit marta langit ukur tutumur anu dijentul rup kubur mata kamu dek hade ka kolot ayeuna mumpang meumpeuh keur aya geus eueuh maaf ukur samina datang ka imahna aya lomarina curucur cai panah geblus ka kamar aya tiung anu ngagantung inget ka kolot make tiung eta curucur cai panah sedih vertikal mata menalika indung geus eueuh anak sok aya bahasa kieu ceuk indung tungguan geus eueuh kol karasa bener tungguan geus eueuh kol baheula mah ibu ceurik oi baheula mah keur aya indung ibu boga masalah nyuuh dina lamunan indung baheula mah keur aya indung jeung bapa ibu boga masalah nyarita kan jadi bapa jadi solusi harita keneh da ayeuna mah geus eueuh indung geus eueuh bapa nyarita ka saha ukur ngomong we jeung tutunggulna di dinya tanu ngaran anak bakal ngarasa kurangna boga gedong teu ngeunah dijijingan boga salah teu ngeunah dipelakan nah kolot teu milu nyaksi kana keberhasilan awak urang heueuh eta teh doa kolot jang manis sing beunghar ari urang geus beunghar kolot jug eueuh di dinya tah nyeri hatena teh mantap mumpang meumpeuh kolot aya sugemakeun ti ayeuna sabab budak soleh teh adalah budak nu surti ngarti kanu jadi indung bapana disebut birrul walidain sing alus ka indung bapa fala taqulahuma wala tanharhuma qaulan karim ulah pernah nyebutkeun ulah pernah nyebutkeun ulah pernah nyebutkeun mun dititah kudu garcek kalah aya aya ngaseul berarti anak-anak naon eueuh dek woi dedek si mama eta nya nya urang mah peka pasti sebab dia ngadilak indungna ulah pernah nyebutkeun tuh silih memet deui geura ulah pernah nyebutkeun ulah pernah nyebutkeun wae dianggap dosa komo lamun hohoak lur jika yang ke subuh bakal rame cek indungan boga netepan kadenge ceramahna gerhana kamari waktu kitu anak-anakna pinter beah mamah ge baheula leuwih teh dewek kitu pan ibu teh enteung anak teh ibu enteung kuring anak kuring enteung bapak ya anak bapak jadi kuring mah tara nyarek mun rek baradagong tuluikeun bisa rek baraong pek anu tara nyarek ka jelema bisa rek baraong sok tuluikeun ngan engke urang kakolotnakeun budak baong hareupeun urang didinya teu geunahna hukuman bakal berlanjut
disebut hukum karma. Mata mending ke bager engke urang geus kolot nempo anak balalager pan ngeunah kana hatena. Coba urang geus kolot lempang geus rada hese pan geus gara bolor aya berita TRT budak maneh ditewak polisi degenah teh. Nah, gitu mata mending ke balager hirup ngarah aya berita teh budak maneh juara hadro. Ieu budak maneh ahli pidato, budak maneh ahli qiraat, budak maneh ahli masjid, budak maneh ahli sholawat, budak maneh ahli tawasul, budak maneh ahli kitab. Genah teh kakolotan. Coba nu tadi budak maneh ditewak polisi nahan merkosa me. Teu geunah budak anak hati. Maot teh kolot inung bapa masih kene berita eta ditepikeun pulan tuh anak anjeun di alam dunya keur pangaosan genah di akhirat teh. Pulan tuh tempo anak anjeun keur sedekah atas nama diri maneh genah teh ka almarhum teh. Pulan tuh tempo anak maneh keur yasinan dilapor-laporkeun ku malaikat kasih pulan ka almarhum. Mata lamun ibunya ka jalma nu geus maot tuluikeun laku lampah anu hadena tuluy atas namakeun perbuatanana. Ta ina rayagung meuli doma pencit atas nama indung anu geus eueuh ngocor pahalana ka hartos Bu. Dan nyeri ngalahirkeun teu sabaraha teu. Engka ieu ngalahirkeun teh hampir bubuk tulang cenah. Teu apal. Bapak. Naon? Rayagung sapi dua dibencit. Oh. Teuing teu nawangun. Rayagung cenah mencit sapi dua cenah. Tah naon nyamungna jeung inung geus eueuh. Jadi itu yang serius wae. Agan bae. Tah kitu ibu teu boga duit oge keun bae seuri mah kudu tarik. Ulah jika nu hajat loba duit tapi seurina mesem. Ternyata di pikiran kuring kunaon ibu teu boga duit seurina tarik tanpa beban. Porsi tinggal diuk, lalajo kuring tinggal neuleuh, hayang dahar tinggal nyopot. Aing nu hajat loba duitna, najikeun nu loba beban, nyaho atuh penting ieu geus loba bayareun. Teu saban jelema loba duit, tenang hatena. Teu saban jelema teu boga duit, teu jongjon hatena. Jadi nu mahal mah duitna, tapi tenang eusi hate. Tuh tenang boga budak soleh teh ibu. Mata lamun hayang boga budak soleh di dieu lamun aya pasantren pek pasantrenkeun. Nyata pasantren di urang aya ge ka guru ngaji, titipkeun ka guru ngaji, cenah bisa maca Quran, cenah bisa maca hadis, cenah bisa maca kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Tepek Tijan Mantek Mani Bayan Nyusala Rupa. Tah didinya jongjong ibu. Ya. Ai kana bahasa Inggris nepi ka aduh what is your name nepi ka bangga kalau tak alhamdulillah pun anak mah 3 tahun geus bisa what is your name nyaho ai kita mah geus kolotak teh keur maca Quran nepi ka eueuh banggaan heueuh sok rere deui anak rere deui lain ulah kana bahasa Inggris pek bae kan ulah terlalu dipentingkeun teuing. Nah, teu moal ini ka Inggris atuh. Tapi di situ ya. Budak geus teu pati digeunggeureurkeun. Aduh, jam 3 eta budak dekul di mukana ibu meletet keur sujud. Pelatuk teh ngadoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Da nyuruh cuncai panon inung teh. Leuwihnya ibu teh digabrug langsung nyanyi tadi tahajud nya mama ngadoa naon ngadoakeun mama jeung bapa. Wah asa geus jarang poe ayeuna budak begitu dah. Da jam 3 teh budak ayeuna mah lain tahajud nyoot TikTok da eta jeung inungna sarwana tuh. Salaki mah ngek namun jabong namun bawang aduh pamajikan jeung anak ayo ji ayo ji. Gerakan-gerakan dapat ditiruan eta bapana ngaliwat kumaha cek anak buruk ka ditu ulah gitu ya mata bebengok HP ayeuna racun bebengok HP teh racun ya Quran geus teu pati dibaca mun kana HP tah 2 jam teh kieu we panonton teh belel lain ibu
budak umur SD kene mata kuring sepakat jeung pada Mulyadi deuk dilarang budak SD nya kalah HP 1 kuring. Aduh, nah eta HP nya dicopot ku indungna. Nah teh nyindiran demi Allah ari ibu. Bikin obo budak itu. Kan bahaya tuh, bikin karunya. Sok deh nyawa HP atuh lu sok. Lain ngomong teh asa punya tawa ya udah jadi barang ringan. Bikin sok deh nyawa HP. Penjaman ya Allah, musuh teh geuning loba. Ibu, kita ngapalkeun budak teh hese. Kita salat hese, kita mandi. Ke budak saha tuh. Ngadon cara lurhat ka urang. Mata pendidikan agama menentukan. Mata di dia aya madrasah, di dia guru ngaji, serenkeun ka guruna, serenkeun ka madrasahna, sabab budak soleh teh mun bener budak ngartina agama pasti apaleun ieu indungna, ieu bapana tah lamun geus apal indung bapana pasti nyieun kahadean teh ka indung bapana. Kahartosna. Ibu ngalahirkeun nyeri, aya nu nyeri tibatan ngalahirkeun naon sih? Anak hohoak jeung sesentak. Kanu jadi kolot leuwih nyeri batan ngalahirkeun anak, bener? Betak ingat-ingat bisi baheula pernah sesentak, sesengor, hohoak. Nyai, pamecetankeun sirah mah jangar, kolot urang, osok ibu ngaguguk. Ceuk aing oge. Lawal bapakna, carangkeun cenah ieu cangkeng pamecetankeun, pangnincakankeun, osok ngaguguk. Tah, ayeuna ibu geus kolot kira sok. Nyai, pamecetankeun sirah, ngaguguk anak ibu. Lepok. Nyeri na indung urang, nyeri na bapak urang, pan kaalaman ku ibu ayeuna, bener. Ibu keleutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon ku teu boga, ayeuna ibu geus kolot mere duit ka kolot ibu ceurik. Nah, geus eueuh dibere duit, deuk kumaha batanya. Mata lamun bisa ayeuna mumpameukeun indung bapak aya sabab arep-arepkeun adalah budak nu saleh teh budak nu bisa ngadoakeun indung bapana boro-boro mah keur aya geus eueuh ge anger ngadoa. Mata tilu tah kahadean nu bakal ngocor teh hiji doakeun, dua tuluykeun, opat tilu atas nama geus sok balik ka dieu. Jadi lamun ibunya kanu kakolot nu geus eueuh hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atas nama dan serta hiji tarugeum suratnya pas hiji orang Banten gitu make nada atuh hiji tuluykeun itu jadi ngaco urang we hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atas namakeun hiji doakeun, dua tuluykeun, tilu atas namakeun doakeun. Ngadoa geus ngadoa tuluykeun kebiasaan indung urang bapak urang anu tos ngantunkeun oh sok barang bere ka masjid tuluykeun ku anakna. Oh kebiasaan indung jeung bapak urang teh sok barang bere ka tatangga duit 10.000 biasa letter tuluykeun. Ieu nu mata kocor teh tanu katilu atas nama meuli Quran 5 siki. Anteurkeun ka madrasah, Pak Ustad abdi rek hibah Quran atas nama kunbiang anu tos teu aya. Tah eta anak soleh total. Tuh teu sok ya. Jeung cauna kokon. Sok jang tah cau nya nak. Nah, ngeujeung moal cau sok lebar. Baci we eta cau tadi batu nyokot-nyokot keur naon atuh nya cek urang disuguhkeun kamu nu ngadahan. Oh, umurnya jam bakal urang nya. Anu hubungan atuh. Tah ieu teh filosofi sih. Ieu dina meja tuangan aya sate aya sagala rupa aya, tapi nah ibu-ibu teu tuang. Salah nyuguhan kanu geus seueuh dilalajoan. Coba lamun eta dibikeun ka dieu beak samenit gitu. Matak lamun nitah ditiung kanu acan geus sok. Ieu mah nitah salat kanu keur takbir. Salat keur tuh. Jadi pas ya matak nitah salat mah kanu acan, mere tiung kanu tara. Nitah dahar kanu lapar. Nitah sare kanu tunduh teu. Sare. Sebenarnya rek ngeudet deui hampura moal bisa heubeul. Apa?
Oh ibu sono kene. Oh ibu sono ka abdi, tak abdi mustahil kudu sono ka ibu. Kumaha? Aduh, sajam deui berarti kudu setengah 11-nya. Sepakat kudu setengah 11? Tengahnya setengah 11-nya, pek baik. Abdi mah tara pernah nyarek karena niat batur. Niat nanti duga setengah 11 mau dicarek sok kan nanggung di yang di setengah 11 urang baralik we pak kenaan tercerah sorangan gitu tara nyarek niat batur pek bayar tapi setengah 11 kemudian pek rumah ibu ngan abdi mah ada ngeusan we ada aya tugas deui anu anyarnya urang silih doakeun sanajan ti kaangangan putra anak anu dihitan sing jadi jalma nu soleh atau ibu oke sarua sing sareha sing panjang yuswa palak milih deket rizki anggang balai jauh cocobi nu bacupit rumah tanggana sing disakinahkeun anu keur udur sing disehatkeun para putra putu urang sing soleh tur soleha atuh nu gaduh sametan muga-muga we Allah teh maparingan rezeki pikeun mayarna narada tarik ieu mah baroga murnya baik saya goreng atas nama nenek gerhana saya gitu anu kapihatur dek sana menikah bawel teuing jamaah teh mau urang teh udah urang nu ceramahna teh saya gitu anu kapihatur bobo sapanun kumalawan wae oh besi hayang keneh mah di dieu ya ustad Pak sok naik tad ceramah ayeuna urang rek balik ayo geuh teh ngepek kan ada malah nyarek teh karena urusan amplop bagi dua yang 2 jam sakit turun kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jembar sihampurana para luhur nu kasuhun meninggal di pamrih hamburan nu ketenda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indri alapana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigot taka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.